lapar. Toki bantuan. Mana itu? Kurang hadir. Toki, bantuan Toki. Dengan wide betul tapi benar betul lapar. Itu ini. Baik jangan sapi aja kita membahar pikir-pikirin muka ini dengan baik nafsu benar ngambil ibu kita membahar waktu lihat dengan biasa lapar tuh mereka nih sore berharap kami juga kemudian bujang air kita itu kan dia peluang ayo penting alanteng air kemalor pikir-pikir ulung teh lapar itu ya di arah cara yang merinan biasanya kudu usian pula jangan baharun sudah naik udang mangut lapar woi sao ta lực nào mà nè tôi sao con gà là đi harus masak siapa mau burung juga ada lapar Beningan deh kan nah tahun deh mana nih tadi yang bilang alat tahu apa bikin goreskan itu nih bodoh ngerin ini kayaknya ya boleh lah kena araran dulu ayo lempangan hantu kadio goblok tuh nyasar di dia tak dengerin kebo eta mangsa aing kebo eta mah sigana mangsa aing aduh lumayan lah beger ke awal ya madok kebo aing lah goblok teh aing usahakan tuh aduh bingung nih madok kebo nih mau lancar deui teh ya tapi di mana eta kebonya kebo saha eta euy tahu aing kebo deur aing mungkin deur aing teh beun kebo ageula sigana kebo batur coba nih kebo kalau mati kebo sakana kebo sapi kebo hiji 2 kilo aing manggo sabaraha ya kebo ya sapi aing kebo wae manggo hiji 2 kilo aya genep aing panggil aduh coba sakoy nang aya mah esakan saware kebo kita lagi eta aduh kumaha
4 juta, 5 juta, genep juta, 7 juta, 7 juta teh kabeli martabak 2 loyang, kerengantiran ka awewe nu ka 3, bakso 2 mangkok kerengantiran ka awewe nu ka 4. Wah, seblak hiji lah pokoknya mah kanu awewe nu kolot eta mah. Aduh enggak. Hiji 2 kilo, hiji 2 kilo. Badangnya kebaya. Badangnya sebesarnya bingung. Dilawon ki malah bakal boy madang oge jongjon. Lah gading ayo boga ke molor gedung kopi. Sadar ayo, wah gedung kuburu-buru. Ayo boga ke molor. Temporan boga na. Molor itu mana euy? Ngangolek mah molor. Weh, mang, urang nek made sapi kaje mang. Aji kuat teh eling kieu banding ku ibrana jelema. Mang, sapina nek esakan 2 mang. Mang, urang nek made sapi 4, 5 genep kabeh kurang nek dikanung kajeun. Alhamdulillah. Asik euy. Teu hudang-hudang euy, beuki teh eling ieu jelema. Gedenya, nya grok ieu. Dorok ya anjir. Cuma molor teh ieu sapi teh ngarannya di badog lu kumaha jeung molor we. Ya, badog cek leuwih. Ya, molor we mah di badog nih. Mun anu teh aing bawa kabeh. Ayo. Ayo di badog. Aduh. Oma. Ini. Bawa ini. Lu gede enak makan ini. Aduh. Apa nih? Ayo saya kan kesalahan paha. Jangan lupa. Ini paha ya. Aduh. Ini. Masa urusan lagi ini dengar marah. Woi, lagi aduh. Aduh. Tapi wah, ini bola nih. Aduh. Ini, baik ke bawah. Kamu, main juga berarti. Anyawan aing maling ke bawah teh. Kok sieun mah bedog teh main. Kudu lompat buru ieu aing ka mana cara naon. Aduh, maling teh. Malingnyaan beneran teh. Duh, pokoknya teh, anu maling eta gancang-gancang teh. Aing jadi ngeri teh. Aduh. Ayo batu aing nyumput na batu. Juga anu makan nyawan ieu mah. Yang maling kebo bang, cicing ulang anyawan maling kebo cicing tenggane mang. Woi, nah, apa sih bang? Maling kebo. Buat harga dia mati. Ya bukan lagi.
kata jelema euy. Wah, kapok takar gitu dah. Jelema bae dah. Wah, anu dia. Oh, wani hanan teh balik gawe. Iya.